Alhamdulillah, sampurasun. Barudak tilu anu soleh bersoleha, kanggo dinten ayeuna ibu moal masihan materi. Tapi ibu bade masihan rangkuman materi-materi anu sidugikeun ti kapengker-kapengker. Di kawitan pangajaran hiji, pangajaran 2, pangajaran 3, pangajaran 4. Barudak tilu anu soleh bersoleha, mungkin ku hidup di review deui video-video anu kantos dikirimkeun ka hidup. Tapi dinu materi-materi anu terus didugikeun ibu bade didedejan tentang soal PTS Kang Soleh Bersoleha. Ibu bade masihan terangnya kamu materi-materi anu didugikeun kamari teh ku ibu bade dicandak sakadik-sakadik janten soal tinu PTS. Tapi ku ibu mau dicandak dinu pengajaran 1, 2, 3, 4 seueur deui. Tapi ibu cakap bade masihan pengajaran 3 sareng soleha satu acan tutup ibu bade iklan heula. Ibu Meili selain ngaulang bahasa Sunda di kelas 3 sareng kelas 4, oke ngaulang di TK Algitari. Upami hidup gaduh rai, gaduh tatanggi, gaduh wadi usia TK, tong hilang titipkeun ka ibunya. Diantos pisan di panana. Mudah-mudahan hidup biasa sekolah kesarangan sareng ke daerah Plus Algitari. Diantos pisan pendaftaran di daerah Plus Algitari. Atur nuhun, ibu soleha. Tonghilatnya materi-materi eta teh diregepkeun deui supados engke nilaina tiasa maksimal. Ibu moal ninggal hasil sae, tapi ibu bade ninggal proses hidup tinu ngawitan maca ngapalkeun materi-materi anu tos dibukikeun. Hiji deui nu terakhir. Engke tinu video-video eta ku hidup di LKS nya supados engke hidup jantan emut kanu video materi anu disangakeun ibu. Barudak nu soleh sareng soleha sakitu wae panginten pangajaran kanggo semester ganjil. Mudah-mudahan hidup engke kalaksanakeun PAP-na atau PTS-na sukses sareng lancar. Kitu wae panginten akhir ti ibu ditutup bae ku doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.